Sampurasun wilujeng jam sebegini wilujeng tabu wayah ieu nya upami hideung diajar pupu tangtos nawe wilujeng enjing da kalaresan bapak mah di dieu aya teh sonten nuju nyanak gambar ieu adeninya mohon wilujeng sonten ibu cenah bapak guru nu gadelis nu karase masih keneh dina nepangkeun buku anu 17 kalaresan ayeuna pupuna pupu mijil geulis kaset mijil sanes bijil pupu mijil nya larasna laras pelong surupanana da sami sareng tubuh da sami sareng tubuh mangga ieu naon namina teh ngajarkeun ka hideung supados hideung sing soson-soson, sing digin, sing suhun dina nyupri pangarti dina nyusut ilmu pangaweruh nya sangkan ge hirup teh hideung teu neungludeun tangguh panggel pengguh boga ajen diri boga wiwaha sing emut geulis kaset aya dina papagahna di yen elmu luhung teh kasaktina di eling-eling yen pangarti anu bawa pangaji pangabisa anu mawa harga tapi omat tong jumawa salamina kedah ilmu pare ilmu pare DP handap asal cirina urang Sunda mah upami teu kapaksa teh mah tara nemongkeun pangabisana pangaweruhna rung pupu mijil sia adeni pekregeun ieu pepeling ieu sepuh nyarios nuntut ilmu omat tong talangke sing rajingeus rancage tur gesit sadaya pangarti pikeun bekel hirup apunten rada rumuga teh namanya teh tulisanna saratanna arali gitu nya urang lajengkeun kana pada anu kadua rumpaka anu kadua lamun hirup di deudeuh pangarti geus hamu kolostro papada ge pasti mere aje pada surti mi ajrih ka diri sungsi singkat tepi ilmu pangaweruh nah itu urang lajengkeun kana sekar tandakna langsung aden siap pekregeun duana ing ieu pepeling ti sepuh tong talangke nuntut ilmu sangkan hirup hideung tanjung lamun hirup boga aji papada ge mere ajen sadayana tangtumi ajri ngan kabeh sing handap asor nah itu sagelananya apunten sakantenan namanya teh panginten aya ralat sakeuti dina dieuna ya Aden
mana namanya pupuh naon sih? Pupuh mijil. Pupuh mijil halaman sabaraha mijil teh? Halaman tah. Di nu ieu geus sacan madakeun nembe kendahna sadaya. Nembe mah bapak gelis hanaking kasep ngangena. Sadaya tantumi ajri. Kedana kitu nembe bapak sadayana tantumi janten langkung dina guru bilanganana. Sakali deui nya janten tong ngangena sadaya tantumi ajri. Nembe kaos. Kitu panginten cageula pun para bersih.